Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Al-hadis. Amma ba'du. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim, wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul Mukarram, segenap para masyayikhul kiram, para alimil ulama, para kiai, para ajengan, tokoh ulama, para tokoh agama, tokoh masyarakat, para hujaj, para kesepuhan, pimpinan pondok pesantren, pimpinan majelis taklim, baik tokoh ulama setempat maupun anu dongkap luar di tempat, anu triwincik diwiji-wiji ditataan secara perinci hiji periji kum sadayana sekaligus sangat dihormati, dimuliakan, dibanggakan. Hampura ka para ulama, para kiai, para guru ngaji urang sadaya abdi teu sanatan secara perinci hiji perhiji namina. Mudah-mudahan teu urang rasa hormat, rasa takdim watakeun ka para ulama, para kiai, wabil khusus anu ngundang sim abdi Kiai Agus anu sangat dihormati, anu mulia al mukarram al alim al alamah guru sim abdi anu dongkapna ti Katapang pun sepuh Abah Haji, alhamdulillah hadir, anu sangat dihormati sadayana para kiai anu parantos napi kamuliaan ti Allah. Muga-muga sing ditambah kemuliaanana, amin. Ditambah manfaat barokah ilmuna, supaya ditalambahan seueur santrina, dipasian subur mahmur milik rezekina, dipasian istiqamah dina hirupna, ditambah panjang umurna, supaya bisa ngerihan ke orang sareakun nur-nur ilmu agama, orang sebagai masyarakat supaya selamat sejahtera di alam dunia dugi ke alam bakona, amin ya robbal alamin. Aparatur pejabat pemerintah baik sipil maupun militer, wabil khusus Bapak Lurah yang alhamdulillah anu nembe pisan masian tausiah atau sambutana beserta seluruh jajaran aparat dan stafna, dari mulai Bapak Ketua RT, Bapak Ketua RT, Bapak Ketua RW, Bapak BPD, Bapak Carik, kumsadayana aparat pejabat pemerintah nu sangat dihormati, dimuliakan, dibanggakan, santriawan dari kebanggaan, santriawati nu cintai, para pemuda dan pemudi anu sami dihormati, ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat rahimakumullah. Mudah-mudahan pertemuan perkumpulan ngarim urang dina ieu tempat ngajadikeun hiji wasilah singkeni rahmat ridho serta dihampura dosa ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wabil khusus para panitia penyelenggara acara peringatan dan perayaan Maulid Nabi anu parantos keluh kesah jerih payah berjuang berkorban bersama-sama dalam rangka melaksanakan ieu acara. Mudah-mudahan segenap perjuangan pengorbanan para panitia sing ditampi di sisi Allah namun dikorbankan sing jadi amal sodako sadayana masyarakat kampung Barengkok Girang nuayakeun muludan supaya ditambah kasuburan kamahmuran milik rezekina kanggo bakal ibadah ka Gusti Allah. Sadayana masyarakat nuayakeun muludan nu hadir di tempat jaga menang syafaat Kangjeng Rasulullah, amin ya rabbal alamin. Puji anu jadi mimiti ngaji, anu ngancik dina diri, anu ngajadi tali paranti urang petonkeun heula ka Zat anu maha suci yakni Allah Rabbul Izzati.
puja anu ngajadi pembuka carita, anu ngajadi panghias rasa, anu ngajib dina dada urang pentonkeun heula ka Zat anu maha kawasa yakni Allah azza wa jalla. Rasa syukur nu teu kaukur anu ngajadikeun jalan sumber mahmur ti dunia dugikeun ka alam kubur, terutama pikeun jalma-jalma anu dek tafakur, jalma-jalma anu dek tadabur, jalma-jalma anu dek tasyakur, jalma-jalma anu dek alakur. Pertama akur jeung batur sakasur, akur jeung batur sadapur, akur jeung batur sadulur, akur jeung batur salemur, kadituna akur jeung batur sagubernur. Rasa syukur nu teu kaukur urang pentunkeun heula ka Zat anu maha luhur yakni Allah nu maha Gopur. Salawat teriring salam semoga terlimpah curahkan keharibaan junjungan kita baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat teriring salam anu ngadua kalina semoga terlimpah curahkan ke para sahabat dan kerabat tabi'in tabi'at muslimin muslimat wa bil khusus karong semoga terlimpah mudah-mudahan masyarakat sampai kiamat amin ya rabbal alamin. Bisa lagu hadir ngocok bae. Ayo dikocok masukkan karena anges bu. Siap ibu-ibu dikocok siap. Ibu-ibu siap dikocok siap. Bapak-bapak siap ngocok siap. Cocok ilamu dikocok cocok. Cocok lamu dikocok cocok. Cok gali cok galaga cok cok. Cok gali cok galaga cok cok. Kurang kompak. Cok gali cok galaga cok cok. Nah, itu rada ongkoh kayaknya. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah. Bu sarehat alhamdulillah. Bapak-bapak calager alhamdulillah. Urang sadayana syukuran ka Gusti Allah Subhanahu wa taala dipasihan nikmat sehat, nikmat cager awak, cager badan, cager pamikiran sehingga urang tiasa ngariung di ieu patempatan. Alhamdulillah. Jalamun urang teu dibere cager badan mah ku Gusti Allah moal tiasa ngariung di ieu patempatan. Betul apa betul? Cager badan dibarengan jeung cager pamikiran. Jasanajan cager badan ge mun teu cager pamikiran mah ngariung dina tempat acara pangaosan mah sepulap jeung sangheuk bae. Betul apa betul? Ku ayana dibere nikmat sehat cager badan cager pamikiran sehingga urang sadaya tiasa ngariung di ieu patempatan dina acara pangaosan muludan. Geus urang kabehan kudu syukuran ka Pangeran minimal ngucapkeun alhamdulillahi rabbil alamin. Urang kabehan kudu syukuran ka Pangeran minimal ngucapkeun alhamdulillahi rabbil alamin. Ulah alamina dong rak timimiti coba ucapkeun nana syukuran ka Pangeran urang kabehan ucapkeun alhamdulillahi rabbil alamin. Gitu dia. Amin min bagilah. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah. Kunaon ieu urang kampung Barengkok girang ngayakeun muludan. Iya dong. Kamu harus menjawab. Kunaon ieu urang kampung Barengkok ngayakeun muludan. Jawabanana karena urang teh cinta ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu cinta ka Kangjeng Nabi cinta? Cinta. Bapak-bapak cinta ka Kangjeng Nabi cinta? Cinta. Pamuda cinta ka Kangjeng Nabi cinta? Cinta. Biasana Pak lamun urang diajak pikeun ngarayakeun jalma nu dipika cinta telok gararati. Biasana lamun urang dipenta pikeun mere nu dipika bogoh telok gararati. Betul apa betul? Betul.
lamun orang ngaku cinta ka Nabi, ngaku bogoh ka Rasul, tapi aya diajak muludan rada gararati, aya nu dipenta urunan muludan rada hararese, bahkan aya nu teu mere sanajan ngaku cinta, nu kitu ngaranna cinta palsu. Cek pamuda mah nu kitu ngaranna cinta monyet. Dia pamuda ge pernah ngomong lamun kakak bogoh nate aya pamuda aya pamuda teh sok ngomong kana kabogohna, cek pamuda teh kieu, neng percayalah cinta kakak tulus dari lubuk hati yang paling dalam. Cinta kakak hanyalah untuk neng seorang. I love you and you love I and you love. Aku cinta kamu, kamu cinta aku, akhirnya aku dan kamu pak aku. Sanajan ai uka aku ge eta lamun diajak gararati dipenta hararese mah nu kitu ngaranna cinta palsu. Betul apa betul? Tapi alhamdulillah ku abdi katingalina masyarakat urang kampung Barengkok Girang dina penting ieu mah antusias, semarak, semangat, kompak, meni ngayapak ngayakeun acara muludan. Ieu merupakan salah satu ciri, ieu merupakan salah satu bukti bahwa masyarakat kampung Barengkok Girang begitu besarnya cintanya terhadap baginda Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sedengkeun ceka terangan teh man ahabbani kana ma'i fil jannah, sajal manu cinta ka kami, sajal manu resep ka kami, sajal manu bogoh ka kami cek Kangjeng Rasul, maka eta jalma bakal babarengan jeung Kangjeng Nabi jaga di surgana Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Muludan ieu ibu bapak hiji urang teh niat nembongkeun rasa cinta ka Kangjeng Nabi ku ngayakeun muludan. Sabab sajalma nu cinta ka Kangjeng Nabi jaga bakal babarengan jeung Kangjeng Nabi di surgana Allah. Amin. Nu kadua niatna ngarayakeun muludan sejak ngagungkeun hari kelahiran Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabab ayah hiji katerangan sajalma nu ngagungkeun kana hari kelahiran Kangjeng Nabi, sajalma nu ngarayakeun jeung memeriahkeun hari kelahiran Kangjeng Nabi, cek Kangjeng Nabi kaula bakal nulungan, kaula bakal nyapaatan, kaula bakal ngabelaan ka eta jalma jaga dina poe kiamah. Amin. Amin kitu bah. Amin. Ya rabbal alamin. Ja urang mah hayang asup ka surga ngatolkeun ladang salat, duka salat nu mana boa nu bakal bisa ngasupkeun ka surga. Ja urang mah najan salat ge sakadaek, betul apa betul? Betul. Kadang-kadang mah aya nu teu daek oge, aya di dieu sok teu daek salat aya. Aya nu telok salat aya. Aya nu sok wani ninggalkeun jumaah aya. Mana jelemana? Urang mah hayang asup ka surga ngatolkeun ladang salat, salat nu mana nu bakal bisa nganterkeun ka surga. Naon sababna? Sabab urang mah salatna najan daek ge sakadaek, salatna teh urang mah henteu khusyuk, teu tawadu, teu tadoru, doang henteu keur menghadap Allah, doang lain keur salat. Mun salat be hate teh sok kosong, hate sok molongpong, hate sok malaweung, pamikiran sok inget ka mana, doang lain keur salat. Betul apa betul? Biasana raratana salat eta lamun geus takbir be Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, brai beh ingetan sagala inget sagala euling nu tadina teu euling ge jadi euling. Betul apa betul? Bibir urang mangunyem, sungut urang mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, tapi hate mah euling ka sawah, euling ka kebon, euling ka huma, euling ka durukeun, euling kana warung, euling kana segala macam urusan perkara nu tadina teu euling ge keur salat mah jadi euling. Hate teh urang kosong doang henteu keur salat, padahal dina salat eta cek ulama fikih ibu bapak, sanajan orang teu bisa ngamaknaan kana babacaan nu dibaca ku urang, minimal urang ingetan etah ulah inget ka mamana selain inget kana babacaan nu dibaca ku urang.
contoh orang maca bismillahirrahmanirrahim sanajan teu bisa ngamaknaan kana bismillah tapi hate kudu inget bahwa orang teh keur maca bismillah ulah inget ka selain babacaan nu dibaca ku urang maca alhamdulillahirabbil alamin sanajan urang teu bisa ngamaknaan kana alhamdulillah tapi hate jeung pamikiran urang ulah inget ka mana selain inget kana maca nu dibaca ku urang yaitu maca alhamdulillahirabbil alamin. Sedangkan urang mah salat teh Pak Bu kadang-kadang teringet kurang karena babacaan dibaca kurang sembawana bisa ngamaknaan kadang-kadang inget gehit untuk jahatet urang teh kosong hati urang teh molongpong hati urang malawung doang lain keur salat kulantaran salat nak malawung molongpong teh henteu khusyuk mejeh nenek ruku jol memang mang ari aing tadi maca susuratan tah henteu aing tadi maca pasiatan teh kuruku teh kieu udang deui ih aing tadi maca tadi ieu deui ih orang minta pokok kieu deui akhirna kieu deui akhirna keur salat angkog-angkogan akur Pak Kiai di imah ge jarang diangkogan bah salat angkog-angkogan coba salat hati urang kosong molongpong henteu keur menghadap Allah inget ka mana sanajan salat batal mah henteu eta salat kitu tapi ganjaranna kosong molongpong di hadapan Allah Subhanahu wa taala salat anu model kitu hayang ngasupkeun ka surga jauh keneh hayang asup ka surga ngatolkeun ladang salatna nu model kitu nu mantak wajar cekang jeung Rasul teh jaga dina poe kiamah bakal aya kokorompong salat bakal aya rongsokan salat anu ngabungkeulek anu ngawujud ngarupa diwujudkeun ku Gusti Allah jadi makhluk anu panggorengna cek malaikat teh dibalangkeun kana bogana tah salat ieu samodel kitu kokorompong. Jadi orang mah hayang asup ka surga ngatulkeun ladang salat. Salat nu mana? Nu bisa nganterkeun ka surga. Ja urang mah salatna najan daek. Sakadaek henteu tadaro, henteu tadwado, henteu khusyuk, henteu depe-depe doang henteu keur menghadap Allah. Sangkilang anu salat ge, salat nu model kitu mah jauh keneh hayang bisa ngasupkeun ka surga. Komo nu telok salat hayang asup ka surga. Jauh kene kadang-kadang pan ieu jelema ulah mulut di mana mulut ulah tahun diramekeun muludan ulah tahun dirayakeun ari salat ditinggalkeun pan polongo eta jelema kayak ulah yang ngocok budak muriang aingnya. Teruskan ya teruskan. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah. Lamun urang hayang asup ka surga ngatolkeun ladang pangajian. Pangajian nu mana? Nu bakal bisa nganterkeun urang ka surga na Allah. Naon sababna ngaji nage urang umah daek ngaji kupedah izin kata tangga ngaji lamun teu ngaji aing izin ka babaturan lamun teu ngaji teh aing bisa ditanyakeun ku kiai betul apa betul ngajina lain karena Allah karena izin laju kiai magahan nage masyarakat aing lamun teu ka majlis jang ke piomongkeun masyarakat pihewaeun masyarakat izin ke masyarakat ngaji karena izin sanajan bagus cek dunia nama orang ngaji tapi lamun ditanyakan ganjaranana tanya ayat tanya Allah ganjaran ngajina ku sabab ngajina ge henteu karena Allah karena izin para jamaah sadaya nu matak hirup ulah bangga ku pada sok rajin salat ulah bangga hirup ku pada sok daekan pangajian
salat jeung pangajian belum tentu ngasupkeun ka surgana Allah lamun ngajina henteu karena Allah karena kaisin sanajan bagus keur dunyana teu can puguh menang ganjaran di hadapan Allah mah kosong melongpong eueuhna naon. Terus kan kadang aing laju capek bae aing meriang ieu pagah amat ieu punten teng ulah dicocolokkan lah nyolok irung lainana aing urang kidul teu jajak make cocolok. Lamun orang hayang ngasup ka surga ngatolkeun ladang amal sodakoh duka sodakoh nu mana boa nu bakal bisa ngasupkeun ka surga naon sababna ya urang mah sodakoh nageh dipake sodakoh kana kaendah jeung kana ka bener mah kadang-kadang sok hook bae nu gede mah betul apa betul? Hayangna nu leutik bae hayang milihana anu leutik nu receh bae contona eta urang teh dina kantong aya nu 100.000 aya nu 50.000 aya anu 20.000 aya nu 10.000 aya nu 5.000 aya nu 2.000 aya lamun ngaliwat di jalan aya anu keur nyalar ngabangun masjid nu diasupkeun kana koropak nu dianclungkeun ka nu nyalar teh nu 100.000 tanu 2.000 urang mah sodako hayang nu leutik bae hayang asup ka surga ku duit 2.000 jauh kene hayang asup ka surga ku duit 2.000 urang mah hayang nu leutik bae tapi ibu bapak aya hiji katerangan anu sok dibaca ku para santri teh man azzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah sahajalma nu ngagungkeun kana hari kelahiranku sahajalma anu memeriahkan merayakan kelahiran Kangjeng Nabi cek Kangjeng Nabi kaula bakal nulungan kaula bakal ngabelaan kaula bakal nyafaatan ka eta jalma tina malapetaka marabahaya bancang patiwuh tragedi anu terjadi dina poe kiamat. Amin ya robbal alamin. Harapan jeung tujuan urang teh ibu bapak hayakeun muludan teh hayang menang syafaat ti Kangjeng Nabi sanajan urang ibadah tepati timu sanajan urang ibadah tepati bisa sanajan urang ibadah tepati daek ari tamah cinta ka Kangjeng Nabi ku ngagungkeun kana hari kelahiran Kangjeng Nabi susuganan harapan urang teh jaga ditulungan jaga dibelaan ku Kangjeng Nabi urang rek cilaka diasupkeun ka neraka sugan ditulungan ku Nabi dipancatkeun ka surga babarengan jeung Kangjeng Nabi ka surga na Allah. Amin. Nu matak muludan mah ulah leutik hate Pak muludan mah ulah leutik hate Bu niat ngagungkeun kana hari kelahiran Kangjeng Nabi sugan dibelaan ku Kangjeng Nabi jaga urang mah hayang menang syafaat ti Kangjeng Nabi jaga ulah leutik hate ulah mamang hate ulah ragu hate ulah tah nu aya nu Allah ge batur mah di aya-aya nu Allah ge batur mah disiar batur mah rek ngayakeun muludan dibelaan hutang gagade dibelaan tujual dibelaan sagala macam jaku hayang ngayakeun muludan hayang ku ngaramekeun muludan hayang gede muludan ja hayang menang sahabat Kangjeng Nabi betul ieu mah muludan hayang pandung nung bae muludan pamunur-munur bae muludan paletik-letik bae ieu ulah itu ulah kotok kaleh digebahan nu jago gede mah aya nu muyung ditewak di pencit kotok muyung dipake muludan nu kitu hayang ngabelan asup ka surga moyong di ditu na ge
Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah geus muludan mah urang teruskeun eta bisi aya jalma anu ngomong teh kadi-kadi lah muludan ieu lah ngaramekeun muludan ieu eueuh ti dituna bisi aya nu nyarek bisa aya nu ngomongkeun bisa aya nu ngagorengkeun malah aya nu ngabidahkeun ulah didenge jelema kitu mah urang mah terus bae ngayakeun muludan mah tujuanana urang mah hayang meunang syafaat ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan urang sadaya nu ngayakeun muludan ku cintana ka Kangjeng Nabi jaga babarengan jeung Kangjeng Nabi di surga na Allah. Hayang babarengan jeung Kangjeng Nabi hayang. Hayang babarengan jeung para wali hayang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Bu digorwan ko ing rarepeh mah sing kompak ngejawabna. Nganahan apa ente? Ampura adunya kermuriang suarana ieu geus paeuh nanti korot geus kesat suara atuh ti tanggal 1 sampai kuari geus tereh tanggal 30 urang peuting. Keur isuk abdi ti bayah ti Cimandiri Laut ya Katonggoh Cibarengkok. Di ditu abdi ti Cibarengkok, ieu ka dieu ka Cibarengkok deui, Pak. Can balik ka imah bener. Hampura bupaknya abina nuju kirang sehat suarana abina lat-latan mun teu ngeunaheun kadengena hampura arek ka hampura arek ngamaklum arek ngeunaheun jeung teu ngeunaheun mah ari kalamullah mah ayat-ayat Allah mah ayat Al-Qur'an mah mun dibaca beres babaacanana rek ngeunaheun rek teu ngeunaheun insyaallah menang ganjaran bae nu macana bakal menang ganjaran nu ngadengenakeun ge bakal menang ganjaran insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Komo eta mah nya beres nya ngeunaheun nya ngerti kana maksud jeung tujuan ayat anu dibaca tersebut. Ngan lamun aya nu maca ayat Al-Qur'an dengekeun bari jeung tungtungan cenah ge baberkeun nyebutkeun lafaz Allah supaya tambah ganjaran ngaji urang. Amin ya rabbal alamin. Sing kompak nyebut lafaz Allah na para ulama sering berkata, para kiai sering berbicara, kuring pun sering nyarita tadi mana bulu labdin min nabdin jalalah bahwa dikrun setiap kecapan anu nyebutkan lafaz Allah itu kasupkeun dikir ulama kasrul lafdu kasrul ajruhu semakin banyak diucapkan lafaz Allah akan semakin banyak pahala jeung ganjaranna murang nyebutkeun Allah itu kasupkeun dikir menang ganjaran ayeuna urang keur ngaji menang ganjaran lima kali dapat ieu bakal tambah ganjaran subhanahu wa taala. Amin ya rabbal mulai koin dikeluarkeun deui kocokanana ya. Siap ibu dikocok? Siap pamuda ngocok? Cocok lamun dikocok? Cok gali cok galaga cok. Memang ngocok nanya heula ibu bapak para pamuda nu hadir dijawab sing kompak hayang ganjaran apa itu?
Sing kompak ngajawab hayang ganjaran apa anta? Kurang kompak hayang ganjaran apa anta? Lamun ngomongkeun masalah ganjaran ibu bapak, insya Allah dina petik ieu pahala jeung ganjaran sangat banyak dan besar. Para panitia penyelenggara acara peringatan dan perayaan Maulid Nabi yang diwakilai oleh kiai kita, Kiai Agus, dan para kiai-kiai yang lainnya, didukung oleh para pemuda dan juga segenap lapisan masyarakat Kampung Batok Girang, antusias, semarak, semangat, kompak ayakeun peringatan dan perayaan Maulid Nabi dibarengan dengan sedekah diiringi ku pengajian yang merupakan hiji pahala jeung ganjaran sangat banyak dan besar. Sehingga ibu bapak para pemuda jauh joko tunjuk pojok lempang ke tempat pengajian mabo alengkah napa gah nak ngaji mah diganjar ku Gusti Allah, tempat tangga diganjar ku Gusti Allah, di tempat pengajian menang ganjar ti Gusti Allah, hari kerja menunggu ngaji mah menang ganjar ti Gusti Allah. Salah satu lupa nya ganjar bapak ti Gusti Allah dibikin ke urang seuneu penting ieu geus sakalian urang keunyeun ganjaran ieu sutak loba ganjaranna cenah ge di mana aya maca ayat Al-Qur'an kurang dengekeun berjang tungtungan babarengan sebutkeun lapan Allah, insyaallah pahala jeung ganjaran bakal tambah halobaan. Naon sababna? Kuring sok inget kana hiji katerangan dzikru sholin minal ibadah inda dzikri sholin tanjil rahmah. Ulah takar nyebut ngaran Allah, keur nyebut ngaran jalma soleh bageh bakal nyababkeun turunna rahmat. Maka simpul hurgan begitu Al-Qur'an dibaca yuk kurang dengekeun berjang tungtungan babarengan sebut lapan Allah gelah lekas kadira mudah-mudahan ajarkeun salam permata Allah diseukeun ka urang teh penting amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan urang Cibarengkok tercucur berkah rahmat Allah amin. Dijauhkan dari segala bencana jeung malapetaka amin. Supaya ditambah kesuburan kemakmuran amin. Dijadikan suatu tempat tinggal perkampungan baldatun teh mudah-mudahan pahlo jeung amin ya rabbal alamin. Nyembrot. Ayo dikocok menimbrusuh. Ya Allah, kunaon dia mah dikocok badak capek aing ya. Cek ibu-ibu teh tak kiai atadak teuyeung cenah kadeulna mah ku aing. Ayo geus bae kocok meuning nyebrot. Hai bu, rumah tak jelema mah ulah sok neuleuh zahirna, ulah sok neuleuh luarna. Sanajan aing kadeulna keyeun, sanajan aing kadeulna loyo, sanajan aing kadeulna moyung, sanajan aing keur muriang, tapi lamun aing geus heuras dikalai ku urang di ulah jaga. Sanajan kadeulna leuleus, sanajan loyo, sanajan moyung, tapi nu penting mah kocokanana nyebrot boy. Kiai kocok di laut. Benar yang disebut di kocok di mana? Anehnya. Teruskan. Siap kocok deh. Cocok lamun dikocok. Arek ngupingkan. Baca di ayatna. Arek tungtung naba barangan nyebutkan nafad Allah. Mudah-mudahan singkasut kundikir tambah ganjaran ngaji urang amin. Amin. Ya Rabbal. Tingalikeun tungtung curug. Lamun tungtung curug teu can turun ka handap nyebut Allah na ulah gara eureun. Tuturkeun curug abdi bae. Bismillahirrahmanirrahim. Ini buat calangap. Cek ini mau darah ya. Wa may yuti'illah war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu
من الله وكفى بالله عليما يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Keluarkan suarana salawat heula babarengan ya Rabbi Ya Hanan ya Manan ya Qadimal Ihsan Bahru judik malyan judlana bil ghufran la ilah. Teruskan, lanjutkan, mual capek, sahanu capek. Faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim, mereka nanti akan disatukan beserta orang-orang yang telah diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin gitu Pak. Allahu Akbar. Siapa alladzina an'amallahu alaihim? Orang-orang yang telah diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Di antara orang yang telah diberi kenikmatan oleh Allah, di antaranya adalah para nabi-nabinya Allah. Di antara para nabi-nabinya Allah itulah Kangjeng Nabi Muhammad anu ku urang ayeuna keur diperingati jeung dirayakeun hari kelahirannya. Kangjeng Nabi Muhammad mah ibu bapak parantos diberi kenikmatan oleh Allah, ditempatkan di surga na Allah penuh dengan keindahan dan kenikmatan. Sementara cenah sajalma nu cinta ka Allah jeung cinta ka Rasulullah jaga bakal dihijikeun jeung jalma nu parantos diberi kenikmatan oleh Allah. Siapa mereka? Itulah para nabi-nabinya Allah. Amin ya rabbal. Nu kadua, saha jalma anu cinta ka Allah, saha jalma anu cinta ka Rasulullah, jaga bakal dihijikeun jeung golongan para siddiqin. Amin. Saha golongan para siddiqin ditafsirkan di dalam salah satu karya kitab tafsirnya ajengan musonef Syekh Jalaluddin Asyuyuti mentafsirkan ayat sidikin ae afadila ashabil anbiya'i limubalagatihim bisidki wa tasdiki. Golongan sidikin dina tafsiranana afadila ashabil anbiya, unggulan-unggulan para sahabat Nabi. Para sahabat Nabi nu paras diunggulkan ku Allah, para sahabat nu paratos dipilih ku Kangjeng Rasulullah. Kenapa mereka diunggulkan oleh Allah dan dipilih oleh Rasulullah? Limu balagotihim pisidki wa tasdiki, karena banget pisidki dina benerna wa tasdiki jeung ngabenerkeunana. Dasar mah eta para sahabat Pak hirupna bener, belok nyieun kasalahan sidik ngaranna wa tasdiki jeung ngabenerkeun apapun perkara anu timbul ti Kangjeng Rasul ku para sahabat ya dibenerkeun tasdik ngaranna. Maka para sahabat tersebut diunggulkan ku Allah, dipilih ku Rasulullah. Siapa mereka?
Di antaranya adalah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, dan para sayyid-sayyid yang lainnya. Mereka adalah pilihan Allah, mereka adalah pilihan Rasulullah yang telah dijamin masuk surga Allah. Moal menang hisaban deui, maka sajal manu cinta ka Allah, cinta ka Rasulullah, jaga bakal dihijikeun jeung golongan para sidikin, sahabat unggulan, sahabat pilihan, diasupkeun ka surgana Allah. Amin. Ya Rabbal alamin. Teruskan. Terus. Nu katilu saha jalma anu cinta ka Allah, saha jalma anu cinta ka Rasulullah, jaga bakal dihijikeun jeung golongan para syuhada. Amin. Saha golongan syuhada? Ditafsiran dina salah satu ayatna, al-qatsla fi sabilillah. Syuhada itu adalah orang-orang yang mati di jalan agama Allah. Paehna ngabela agama, paehna ngabela negara, paehna ngabela harta, paehna ngabela jiwa, paehna keur neangan ilmu, paeh aya dina jalan ridona Allah, paehna syahid. Jelema paeh sahid mah geus dijamin ku Gusti Allah bakal langsung diasupkeun ka surgana Allah, geus moal menang hisaban deui. Maka jelema nu cinta ka Allah jeung cinta ka Rasulullah bakal dihijikeun jeung golongan anu maot syahid, anu dijamin masuk surgana Allah. Urang teh bakal ngahiji jeung para syuhada. Amin ya rabbal alamin. Nu mantak ibu bapak, batur mah yang paeh sahid tidak pernah takut mati. Batur mah berani mati. Kenapa? Karena cita-cita mereka ingin menjadi orang mati syahid. Karena jaminan mati syahid bakal langsung asup ka surgana Allah, moal menang hisaban deui. Batur mah berani mati, siap ngabela agama, siap ngabela negara, sing-singkan lengan baju paeh sekalipun ngabela kebenaran, sahid diasupkeun ka surgana Allah. Amin. Ari urang mah hirupna loba kasieun bae, betul apa betul? Betul. Urang mah sieun paeh bae, nek ngabela agama sieun paeh, ngabela negara sieun paeh, ngabela harta ge sieun paeh. Padahal mah paeh mah ulah dipikasieun ibu bapak, sabab engke ge bakal paeh. Nu penting mah aya dina ridho Allah. Ai jelema nu paeh aya dina ridho Allah mah diasupkeun ka surgana Allah. Di surgana Allah mah sagala kahayang bisa laksana, penuh dengan keindahan, penuh dengan kenikmatan, teu kudu hese capek, teu kudu kasab, teu kadoang di dunia. Lamun urang boga kahayang supaya laksana kahayang urang kudu kasab heula, kudu capek heula, kudu lut teke sang baracayan. Betul apa betul? Betul. Mending capek mending henteu, mending capek mending henteu. Lamun boga kahayang laksana teu kudu capek, urang teh di surga, hayang asup ka surga kudu paeh ti heula. Daek paeh ti heula. Nu penting aya dina ridha Allah daripada hirup di dunia capek. Di dunia mah capek, kudu bakasab, kudu kieu kudu kitu, lalieur di dunia mah. Bae mah pikiraneun di ditu di surga, mun aya dina surgana Allah sagala kahayang tinggal ngahuap-huapkeun. Alhamdulillah. Ulah dipikasieun paeh mah nu penting mah aya dina ridha Allah. Engke paeh kiwari paeh mending engke bae. Amin ya rabbal alamin. Geus jelema anu cinta ka Allah jeung cinta ka Rasulullah, moga-moga ngahiji jeung para syuhada jalma nu maot saya di surgana Allah. Amin. Nu kaopat, wassalihin.
jelema anu cinta ka Allah, cinta ka Rasulullah, jaga bakal ngahiji jeung para solihin. Amin. Sa solihin, atuh solihin benernya. Aya pas solihin aya. Aya di dieu nu ngaran soleh aya. Mudah-mudahan jadi jalma soleh. Amin. Pas soleh sing asup ka surgana Allah. Amin. Ulah jadi jalma salah sesuai jengaran, tapi jadi jalma soleh teh Pak henteu cukup ku ngaran soleh. Jalma soleh mah Allah picarekeun hirupna, baik picarekeun Allah maupun picarekeun jalma. Jelema soleh mah nurut kana sagala perintah Allah, nyingkiran kana sagala larangan Allah, hirupna pardu kasambut, sunnah kalampah, paharaman dicegah, pamakruhan disingkah, hirupna istiqomah dina ibadah. Itulah jalma soleh. Siapa mereka? Di antaranya adalah para wali-walinya Allah. Ari urang geus jadi soleh tacan. Lamun urang nurut kana perintah Allah, ngajauhan segala larangan Allah, fardu kasambut, sunnah kalampah, paharaman dicegah, pamakruhan disingkah, hirupna istiqomah dina ibadah, bisa dijadi urang disebut jalma soleh. Nu jadi pertanyaan anak, urang geus kitu apa tacan? Lamun urang tacan kitu berarti jauh keneh urang mah yang jadi jalma soleh. Jalma soleh mah istiqomah dina ibadah Allah picarekeun hirupna. Ja urang mah hirupna loba picarekeun bae Bu. Urang mah loba picarekeun bae Pak, mun kudu dibejakeun mah eta Allah teh loba pehewaeun bae, urang loba pehewaeun Allah, Allah teh loba hewa ka urang. Mun kudu dibejakeun mah Allah ieu loba hewaeun ka urang. Kunaon ya Allah loba hewaeun ka urang? Lantaran urang mah lalawara tina ngalaksanakeun perintah Allah, najan daek ge loba keneh nu sakadaek, bahkan loba keneh nu teu daek ngalaksanakeun perintah Allah. Betul apa betul? Allah eta hewaeun mun kudu dibejakeun mah ka urang teh jalma nu telok ngalaksanakeun perintah Allah, hewaeun Allah. Ulah-ulah ta Allah urang bage Pak, urang bage Bu. Lamun eta urang ka jalma ulah tah ka batur, ka anak bage ka anak. Lamun anak urang telok nurut kana parentah, telok nurut kana panitah, telok ngadenge kana papatah, pan eta urang sok hewa. Betul apa betul? Sok marah ulah tah ka batur, ka jelema wedel mah perintah Allah. Sementara hidup di jagat dunia lolobana jalma teh lalabora ngalaksanakeun kana perintah Allah, najan nu daek ge loba keneh nu sakadaek. Tetigin teh tetigin kana perintah Allah, salat na salat, salat asarna ge loba keneh nu ka magriban. Betul apa betul? Aya nu salat asar ka magriban aya. Pan lalawara eta jelema kana perintah Allah, tetigin teh urang mah sakapuruna, urang mah sakaingetna, urang mah sakapanggihna. Mangga Pak, kieu ada ngaji sisi jalan banyak. Lanjut. Lalawara tidak ngalaksanakeun perintah Allah, salat asar ge urang mah loba keneh nu ka magriban. Betul apa betul? Aya nu sok salat asar ka magriban aya. Aya nu salat magrib kacapean aya. Aya nu salat isya kaheesan aya. Aya nu sok salat subuh kaberangan aya. Aya nu salat tohor masjid di pegawaian aya. Malah aya nu sok teu salat ge aya. Mana jelema nadak?
Urang mah lalawara tina parentah Allah najanda ge sakadaek nu diudag-udag ku urang mah ku kabehan ge kahirupan jeung kahirupan dunia bae, kasenangan jeung kasenangan dunia bae, kabungahan jeung kabungahan dunia bae, bekerja jeung berusaha hayang luhur kuta gede dunia, hayang loba pakaya, ibadah mah lalawara gara-gara ngudag harta, gara-gara ngudag kaya, salat ge loba nu katingalen, betul. Gara-gara usaha Jumaah ge henteu ka masjid, betul. Gara-gara ngudag kasibukan pengajian ge katingalen, betul. Padahal mah udah pakaya bae ge tiba heula, usaha bae ge tiba heula, sugih tegera jasa kieu-kieu lah bae tiba heula ge, salat mah katingalen, rugi apa henteu? Budak-budak harta, budak-budak pakaya, hayang luhur kuta, gede dunia, bekerja, jeung berusaha, Jumaah katinggalan, rugi apa henteu? Budak usaha, budak pakaya, luhur kuta, gede dunia, pengajian katinggalan, rugi apa henteu? Akhirna usaha bae ge dunia teka udag, sangsara bae ongkoh, ibadah katinggalan, akhirna mah di dunia sangsara bae, di akhirat ku Allah bakal dilelepkeun ka neraka, rugi apa henteu? Sabab jelema teh ibadah mah ibu bapak ulah tah nu malarat, ulah tah nu masakat, sanajan loba harta, luhur kuta, gede dunia, bruk di juru, bruk di pantau, ngalayah di tengah imah, lubak hibuk, loba-lobakeun, tetap jelema teh ibadah mah bakal cilaka di akhirat, bakal dilelepkeun ka neraka. Kunaon sababna? Dunia moal bisa ngabelaan, dunia moal bisa nyelametkeun tina siksaan Allah di neraka. Bahkan dunia bakal ngajadi malapetaka, ngajadi bencana, ngajadi siksa pikeun jalma nu bogana mun eta dunia teu dipake ibadah ka Gusti Allah, betul. Cilaka jelema teh ibadah mah sanajan loba dunia bakal diasupkeun ka neraka. Komo hirup dasar mah malarat, hirup dasar mah masakat, pakaya tergablak, duit teboga, salat ge telok, pengajian di mana horeng, Jumaah loba katinggalan, jeung tetangga ngeun pagetrengan bae, ka santri jeung kiai ngeun ngomongkeun jeung ngagorengkeun bae, dipenta urunan muludan ngeun pugara rati bae, mereka leutik kadang-kadang ngeun ngageranak bae di pikiran, nu kitu mah Agus Allah larihanan di dunia caplokkeun juri, di akhirat bakal dilepkeun ka neraka, dibebaskan ku malaikat, dicecak, dioyak, disepak, ditindak, dipepek. Terus kan, aduh capek lagi nih. Udah sejam. Gas orang mah hirup teh loba pehewaeun Gusti. Mun kudu dibejakeun mah ieu Allah loba hewaeun ka urang, loba maraheun ka urang. Munasabah cek dina hadis qudsina kieu. Wa izzati wa jalali inni la ahummu bi ahlil ardi azaban fa idza nazartu ila ummari buyuti wal mutahabbina fi wal mustaghfirina bil ashar saraftu zalika anhu. Cek Gusti Allah dina hadis kudsina kieu, demi kegagahan kami, demi keagungan kami, sesungguhnya kami cek Allah geus garegeuteun ieu ka penduduk ahli bumi hayang geran nimpahkeun ku siksaan. Bapak
Allah geus garegeteun ka urang sebagai penduduk bumi hayang geran nimpahkeun ku siksaan. Lamun urang ngomongkeun masalah gereget geget kumaha si jelema geget teh lamun urang ka jelema wedal, lamun urang ka jelema bandel, jelema nu telek rek nurut kana panitah, telok ngadenge kana papatah, wedal ngaranna geget pan urang hayang ngagitikeun geget yang bener-bener teh tadi di pan jelema geget na kitu kana ke dia wedal-wedal teh parasa telok ngadenge ka kolot dia dong lain anak aing dia di parentah tengah denge di titah tengah denge wedal-wedal teh geget amat aing pek ya kuy pan geget begitu betul apa betul mun kudu dibedakeun mah eta Allah ge ka jelema waradal di dunia gegeteun hayang geura mekrek dipek-prek ku siksa. Tapi cek Gusti Allah fa idza nazartu ila ummari buyuti bila mana kami cek Gusti Allah nempo ka jalma anu ngamakmurkeun masjid kami. Ai masjidna mana ya? Ya. Oh, majelis. Masjidna belah mana? Gitu. Tapi cek Gusti Allah bila mana kami nempo ka jalma anu ngamakmurkeun masjid, bila mana kami nempo ka jalma nu ngaramekeun masjid, bila mana kami nempo ka jalma sok daek asup ka masjid, nu sok daek salat di masjid, nu sok daek berjamaah di masjid, anu sok daek ngeluk di masjid, maca tasbih di masjid, maca istighfar di masjid, maka siksaan nu rek ditimpahkeun tea ka urang kampung Baregok sorok tu dalika anhu ku kami dipegoskeun, ku kami dipengkolkeun, ku kami dikajauhkeun tetulus ieu urang kampung Baregok rek ditimpah siksa ku Allah kunaon sababna lantaran loba jalma nu sok ngamamurkeun masjid asup ka masjid salat di masjid berjamaah di masjid nan molot tenan. Berarti lamun Allah jalma nu geus daek ngeusi masjid, lamun Allah jalma nu sok daek asup ka masjid, lamun Allah jalma nu daek salat di masjid, lamun Allah jalma nu sok daek berjamaah di masjid, buah-buah mah di urang kampung Baregok geus dihancurkeun ku siksa Allah, entah itu tsunami, entah itu gempa bumi, entah itu angin yang memporak-porandakan rumah-rumah warga, diporak-porandakan ku angin, rusak binasa, hancur belaka ku angin, hancur kabeh. Kunaon tadi hancurkan lantaran ayat jalma sok asup ka mas. Gas urang kudu atoh ka jalma nu sok daek ngeusi masjid. Pertanyaanana saha nu sok daek ngeusi masjid? Saha nu sok daek asup ka masjid? Lalaki ge saparo mengecedok bae di mah. Nu daek paling ge para kesepuhan. Bare santri. Dan saparo mah kadang-kadang boro-boro nu jauh ngecedok imah digigir masjid salatna telok ka masjid kalih ngecedok bae di mah panjelma polong wae eta setan. Teruskan. Anu kadua wal mutahabbina fi. Cak Gusti Allah lamun teu aya jalma anu cinta ka kami, lamun teu aya jalma nu resep ka kami, lamun teu aya jalma anu bogoh ka kami dengan cara melaksanakan kana parentah kami, nyingkiran larangan kami,
telalawara tina ngalaksanakeun parentah Allah. Ciri-ciri jelema cinta ka Allah mah telok lalawara tina ngalaksanakeun parentah Allah, tigin tina ngalaksanakeun parentah Allah, bahkan sanggeusna ngalaksanakeun anu wajib sok sering menyebut-nyebut asma Allah, sok sering-sering menyebut ngaran Allah dengan berzikir kepada Allah. Sabab ciri-ciri jelema cinta mah biasana sok sering nyebut ngaran nu dipiki cintana. Betul apa betul? Ciri jelema bogoh mah sok sering-sering nyebut ngaran kabogohna. Betul? Lamun cinta ka Allah berarti urang ge sok sering nyebut ngaran Allah. Manta salat urang teh berzikir ka Allah dengan menyebut Allah 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 la ilaha illallah 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 la ilaha illallah. Itu ciri-ciri jalma bogoh ka Allah, ciri jalma cinta ka Allah dengan menyebut banyak nama Allah, berzikir kepada Allah baik setiap sholat, manta sholat 5 waktu maupun ngakhususkan waktu dina waktu-waktu anu tertentu, banyak berzikir kepada Allah. Nu jadi pertanyaan, saha jalma nu sok cinta ka Allah dengan banyak menyebut nama Allah? Maka lamun teu aya jalma nu sok cinta ka Allah, berzikir kepada Allah, menyebut nama Allah, boa-boa mah ieu urang kampung Barengkok geus ditimpah musibah, disiksa ku Gusti Allah, disalametkeun ku Gusti Allah teu disiksa lantaran aya jalma nu cinta ka Gusti. Nu katilu, wal mustakbirina bil ashar. Cek Gusti Allah dina hadis qudsina, mun teu aya jalma nu sok daek maca istighfar di waktu sahur, maka buamah iwang kampung Barengkok geus ditimpah siksaan ku Gusti Allah, entah itu gempa bumi, entah itu tsunami, entah itu angin yang merusak pertanian mereka, merusak lahan-lahan mereka, memporak-porandakan rumah-rumah kita. Buah mah geus dihancurkan ke Gusti Allah. Tapi kulantaran sok aya anu maca istighfar di waktu sahur, udang di waktu penting meme subuh. Lamun subuh 4:30, waktu sahur mah meme subuh jam 3 hudang 3:30 minimal hudang ka jam 4 hudang meme subuh kaburu maca istighfar heula. Sabab jelema anu maca istighfar di waktu sahur bakal dihampura dosana jeung disalametkeun tina malapetaka. Amin. Hudang meme sahur bu, osok hudang waktu sahur osok hudang jam 3 keneh osok 3:30 hudang osok. Kiih apa wiridan? Kiih doang, wes. Batur mapa meme subuh geus hudang. Mun subuh 3:30 atau 3:30 minimal jam 3 geus hudang kaburu salat 2 rakaat maca istighfar sarbahna minimal 100 kali. Astagfirullahaladzim li wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Membacakan istighfar
bukan hanya pribadi tapi kedua orang tua, tetangga, seluruh umat Islam dipamentakeun hampura ku jalma nu sok dek hudang teu penting. Bahkan setelah itu berdoa kepada Allah, Allahumma salimna wal muslimin wa afina wal muslimin waqfina wa iyyahum syarra masaibid dunya wadin. Ya Allah, selamatkan kami umat Islam. Ya Allah, maafkan kami umat Islam. Ya Allah, kami selamatkan dari musibah, malapetaka, mara bahaya, bencana yang Engkau akan turunkan ke permukaan bumi. Ya Allah, sanusok doa adalah para ulama orang, para kiai orang, para santri orang, para guru-guru gari ujang, ja orang mah bara-bara hudang teu beuting ngeun ka molor bae pakar. Betul. Berarti lamun henteu aya jalma nu sok dek maca istighfar di waktu sahur, lamun teu aya jalma anu cinta ka Gusti Allah dengan sering menyebut nama Allah, lamun teu aya jalma nu sok dek asup ka masjid salat berjamaah di masjid, maka buah mah ieu orang geus ditimpa siksa ku Gusti Allah. Entah apa itu siksaanana, tanya penyakit ngaruksak pepelakan, tanya penyakit ngaruksak kawak orang dan lain sebagainya. Tapi ku ayana jelema anu sok asup ka masjid berjamaah, anu sok cinta ka Gusti Allah, anu maca istighfar di waktu sahur, urang diselamatkeun ku Gusti. Berarti orang diselamatkan ku Gusti Allah adalah jasa-jasa mereka, guru-guru orang, jasa-jasa para kiai orang, jasa-jasa para santri orang. Eta teh adalah pahlawan bangsa, penyelamat umat tina bencana Gusti Allah. Guru orang teh boba mun kudu dibejakeun mah pahlawan tanpa pamrih, pahlawan tanpa upah, menyelamatkan umat, mensejahterakan umat. Orang diselamatkan ku Gusti Allah, diberi subur ku Gusti Allah, barokah ayana para kiai jeung para guru orang. Betul. Saha nu bakal bisa nyelamatkan tina bencana Allah? Moal aya orang diserang ku Yahudi bisa ngelawan, diserang ku Nasrani bisa ngelawan, diserang ku golongan kafir bisa ngelawan. Lamun orang temahi bisa lompat, bisa nyamoni. Tapi lamun diserang ku bencana Allah, selalu bisa ngelawan karena bencana Allah. Mendiserang ku bencana Allah, sanu bakal bisa lompat tina bencana Allah. Tidak akan pernah ada yang bisa melawan, tidak akan pernah bisa lari, dan tidak akan pernah bisa bersembunyi. Kemanapun pergi, dimanapun berada, kita akan ruksak kalau tidak diselamatkan oleh Allah. Betul. Siapa penyelamat adalah para ulama kita, para kiai kita, nu nyelamatkan tina bencana Allah. Nu matak ulah sok hewa ka kiai, ulah sok hewa ka santri, ulah sok hewa ka guru ngaji. Cila dipudak kermurian aing. Ya Allah, mudah-mudahan orang cinta para kiai, amin, cinta para nabi, cinta para wali, jaga bebarengan asup ka surga na Allah. Wa hasuna ulaika rafiqa, mereka akan menjadi kawan kita, mereka akan menjadi teman kita nanti di alam surfqaan fil jannah, bakal menjadi babaturan orang di surga na Allah. Bi an yastamti apiha, orang bakal bisa bersenang-senang bersama mereka di alam surga. Bi ru'yatihim wa ziyaratihim wal huduri ma'ahum, orang teh bakal saling bertatap muka, berpandangan mata, saling sabah, saling sampurkeun, saling tiangkeun. Wal huduri ma'hum, bakal jaga, bakal bisa saling riung mungpulung deui beserta orang-orang yang dicintai oleh kita. Aya anu nanyakeun kiai, cenah meureun batur mah para nabi, ngaranna ge para wali, beda jeung urang tahapanana, beda tingkatanna moal ngahiji jeung urang.
wa in kana makruhum fi darajatil aliyati binisbati ila ghairihim, sanajan tempat kedudukan mereka berbeda tingkatanana, berbeda tahapanana, tapi insya Allah dengan syarat cinta urang jaga bakal baperangan bae di surga na Allah. Bahkan di antara urang jeung urang ye lamun paeh cek ibu-ibu nan urang cenah bakal papangih deui jeung keluarga. Pan urang geus paeh mah papisah jeung indung jeung bapa jeung anak urang, kumpul deui moal jeung anak urang, kumpul deui moal jeung indung bapa urang jeung tatangga jeung baraya urang. Insyaallah ibu bapak dengan dalil biru yatihim wa ziyaratihim wal huduri wa ahum wa in kana makruhum fi darajatil aliyati binisbati ila ghairi. Karena menurut Imam Qalyubi di dalam kitab tafsir Qalyubi, termasuk di dalam kitab Nawadirul Ahkam, di antara putaran 1 minggu jaga di alam padang mahsyar, di alam surga Allah, lamun ngitung tina poe ka poe, poe Sabtu ka poe Jumaah eta saminggu eta berputar siling sabaan, saling teangkeun, siling samperkeun bersilaturahmi di antara ahlu surga. Cek Imam Qalyubi mah dicantum dina kitab tafsir Qalyubina, poe Sabtu nu ngajadi anak-anakna bakal silaturahmi nyaba neangkeun nyamperkeun kanu ngajadi indung bapana. Cek rombongan anak teh dak cenah urang yu ulin kanu indung bapa nyaba berang rombongan anak kanu ngajadi indung bapa. Jameureun bapana mah tingkatan jeung indungna duka di luhur, duka di handap berang ka indung bapa. Kumpul tah di antara keluarga anak jeung indung bapa. Papangih deui berarti urang ngariung mungkulung jeung keluarga. Sapoe dina poe Sabtu. Ulah risik sepangih deui, pangih deui ke. Dina poe Minggu anu ngajadi indung bapa bakal nyaba neangkeun kanu ngajadi anak-anakna. Yu cek bari ke indung bapa kanu anak urang, brung nyumpul kanu kumpul kanu anak-anakna. Kumpul deui tah sakaluar jeung anak-anakna jeung indung jeung bapana. Geus 2 poe riung mungpulung deui urang tah jeung kaluarga. Cek saha moal papangih. Dina poe Senin anu ngajadi murid bakal neangkeun nyamperkeun silaturahmi kanu ngajadi para guru-guruna. Masyarakat bakal nyamperkeun ka para kiaina. Yuk kiai urang mah di ditu di luhur tempatna, urang mah di henep jelema bodoh ieu. Yuk urang silaturahmi masyarakat teh, brang masyarakat kanu kiaina teh nu purah magahan ngajina, nu purah imam teh di masjid. Nyamperkeun kitu riung mungpulung jeung para guru-guru urang, riung mungpulung jeung para kiai-kiai urang tah, para santri jeung guruna, para masyarakat jeung kiai. Dina poe Salasa para kiaina bakal nyaba ka masyarakatna, para guru bakal nyaba ka muridna. Riung mungpulung deui tah urang jeung para guru jeung para kiai. Papangih kapehan teh. Dina poe Rebo cek Imam Qalyubi mah para nabi, para umatna bakal nyaba ka para nabina. Cek urang teh, yu urang nyaba ka Kangjeng Nabi Muhammad, ja Kangjeng Nabi mah maqaman mahmudah tingkat tertinggi tingkatna tahapanana. Yu urang nyaba brang kali itu urang nyaba ka Kangjeng Nabi Muhammad. Papangih urang teh jeung Kangjeng Nabi Muhammad biru yatihim bisa saling bertatap muka, berpandangan mata, wal ziyaratihim saling sabaan, saling teakeun, saling sampirkeun, wal huduri mahum bahkan orang bisa riung mungpulung patepung leuweung jeung para nabi-nabina Allah. Dina poe Kamis para nabi nyaba ka umatna. Tadi poe Rebo umat nyaba ka nabina. Dina poe Kamis para nabi nyaba ka umatna. Geus 2 poe tala urang wal huduri mahum ririungan beserta orang-orang yang telah diberi kenikmatan oleh Allah. Cek saha moal papangih dengan syarat cinta. Sapoe deui poe Jumaah, ari poe Jumaah kumaha sesuai dengan lafadzna di mana an Jumaah itu manana kumpul atawa kumpulan ulah tadi akhirat di dunia ge Jumaah mah kudu kumpul. Ka mana? Ka masjid. Poe Jumaah mah kudu kumpul ka salat Jumaah. Di akhirat ge Pak poe Jumaah mah bakal kumpul. Dina poe Jumaah bakal kumpul kabehan seluruh ahlu surga kumpul di suatu tempat anu rame ngayakeun reuni akbar, pertemuan akbar,
perkumpulan akbar di suatu tempat anu rame disebutna Saukul Jannah, itulah pasar surga na Allah. Kumpul deui urang kabeh hantang ngariung papangih jeung keluarga, papangih jeung tatangga, doang kieu urang kumpulan deui para jamaah sadaya. Kumpul di alam surga Allah, di pasar surga Allah, pikeun ka mana? Pikeun menghadap ka Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nisbat bikin jalan beriman ke Allah, maka bakal bisa ningali ke Allah Subhanahu wa taala. Moal aya hiji keindahan, moal aya hiji kanikmatan, moal aya hiji kalejatan selain daripada orang bisa ningali ka Gusti Allah Subhanahu. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan orang sing diberi umur panjang, awak cager, loba duit, tahun harap niat di ayeuna ngayakeun muludan deui, manggil kiai deui, ngayakeun ngaji deui, manggil kiai na anu tungtung na aya panggil deui Ki Jajulik. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan orang sing disapatan tukang jeung Nabi, babarengan di surga na Allah. Amin ya rabbal. Ceramah dina penting ieu abdi henteu keluar tina konsep Maulid Nabi. Mudah-mudahan aya maslahat, aya manfaatna. Ieu ceramah parantos hampir sajam setengah. Seur keneh nu bari disampaikan. Tema ge tacan dibahas. Bisa mencetak generasi yang islami untuk menjunjung tinggi bangsa dan agama. RT 08 RW 02 Desa Bejon Kecamatan Wonosalam Kabupaten Provinsi Banten Kori Sarana. Ustadz Safaat, mudah-mudahan menang syafaat. Amin. Penceramah Kiai Haji Jazuli dari Kota Cibaliung, Kiai Kasep. Atuh ngagoreng ke naing medak mulain Kasep Kiai. Lamun kudu dibahas eta tema lojor teuing aing cukup kumaca bae heula jakarunya ka panitia mun teu dibaca. Lamun dibahas panjang teuing rada kurang sehat geus leuwih sejam insyaallah sambung deui tahun hareup. Amin. Ya rabbal alamin. Mudah-mudahan aya maslahatna barokah sareng manfaatna kirna kum hampura kasadayana wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Astagfirullahal adzim li wa lakum wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.